aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir urang Besir ziarah aya biasa wow masyaallah cakeun segala rupa ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat zikir sababaraha poe lah di dinya begitu dek balik nyana mikir ya balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bekal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kajahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir begitu menghadap ka mana mana Arif balik sing hade nya ilmu-ilmu anu enggeus diturunkeun laksana mohon insyaallah supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah nya mikiran bae ki aya nu dipikir ku maneh mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh aju ieu teh teu boga duit jeung teu boga bekal enggeus percayakeun ka Gusti Allah mulai kuari ulah percaya ka duit, ulah percaya ka roti, ulah percaya ka materi-materi. Hiji bae, Allah kumaha Allah. Akhir cenah hirup, insyaallah kumaha Allah. Paeh kumaha Allah. Nyangakeun atuh doana, ngan sakieu bae, cek Tuan Syekh Abdul Qadir, besi lapar-lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh. Sakitu bae. Kenyot curug maneh. Ade curugna dicekel ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Tek. Berangkat boga keyakinan ka Tuan Syekh Abdul Qadir seperti eta. Sapoe, dua poe masih kuat ka tilu poe. Teu dahar geus teu nginum tinggal kicep. Eta mah kuat keneh Arif Haji Pendi masa geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakieu ge dahar teh innalillahi. Tah. Begitu geus teu kuat ka opat poe, teu kuat. Dikenyot bae ieu curugna. Masya Allah. Sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan minum anu loba ilah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus teu dahar-dahar mantak coba engke balik ti dieu ngenyotan ieu bae ilah kahebatan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah urang lamun nyaritakeun karomah teureun merenung teureun tercengang ajib anu luar biasa ya Allah ya Rabb